Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring Dayana Putri Azahra. Kami balik dieu kalayan beja panganyarna anu kami parantos diringkaskeun pikeun anjeun ieu sorotan dinten ieu. Jenderal TNI Prabowo Subianto sareng Gibran Rakabuming Raka resmi ngalaksanakan tugasna salaku Presiden sareng Wakil Presiden RI periode 2024-2028. Dinten Minggu 20 Oktober 2024. Duanana diresmikan dina sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dina konteks pelantikan Presiden jeung Wakil Presiden periode 2024-2028 anu dilaksanakan di Gedung Nusantara MPR atau DPR atau DPD RI Jakarta. Pasangan Prabowo Subianto jeung Gibran Rakabuming Raka diresmikan dumasarkana SK Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 504 tahun 2024 ngeunaan penetapan pasangan calon presiden jeung wakil presiden kapilih dina Pilkada 2024 sidang paripurna dimimitan jam 10.00 WIB nebangkeun lagu kabangsaan Indonesia Raya anu dituluykeun ku sakedapan tiisen. Secara resmi, sidang paripurna pelantikan Presiden jeung Wakil Presiden dibuka ku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Ahmad Muzani. Sanggeus muka sidang, Prabowo Subianto jeung Gibran Rakabuming Raka masing-masing mengucapkan sumpah jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sanggeus sumpah, Presiden Prabowo Subianto jeung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tuluy nandatanganan notulen pelantikan babarengan jeung simkuring pimpinan MPR RI. Salajuna risalah pelantikan masing-masing dipasrahkan ka Presiden Prabowo Subianto jeung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ku Ketua MPR. Sidang paripurna ditutup ku ucapan syukur ti Presiden Prabowo Subianto jeung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ka para pamimpin jeung utusan khusus negara-negara sahabat anu hadir di dalam pelantikan. Eta wartos dinten ieu harteung